Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sehat zahir batin. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu yatamassaku syari'atahu sholihin amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amaltum. Al-ayah. Wa qala aizan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah. Faya yuhal hazirun wal hazirat ikhwan akhwat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-mukarram wal mukhtaram, pengatur waktu, penata acara anu kusim kuring sangat dihormati. Al-mukarramin, para ajengan, para kiai, para guru-guru nu sami rawuh di ieu tempat anu sami kusim kuring sangat dihormati. Urang doakeun ku urang mudah-mudahan para ajengan, para kiai salamina aya dina ginanjar kawilujengan disarehatkeun zahir sareng batina, amin. Al-mukarram wa muhtaram Bapak Ispangampih Pangeuyeuk Dayeuh Pangolah Nagara, Bapak Kades Desa naon tadi teh? Desa Kertawana anu namanya parantos masihan tausiah sambutan anjeunna lajeng ka Kabupaten Bogor, tiwit Bapak Kades dugi ka aparat desa sadayana hurmateun simkuring. Al-mukarramun, para ibu, para bapak, ikhwan akhwat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah nu sami rawuh di ieu mahfalah sami sadayana hurmateun simkuring. Wabil khusus keresana Bapak Maman kali Ibu Yayat anjeunna selaku imam dina wengi ayeuna dina acara pangaosan dimakmuman ku urang sadayana. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Maman baik emutan, tanaga, harta, bana tos dikorbankeun dina ieu acara syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya pangganti Allah anu langkung seueur nu langkung barokah dunia jeung akhirat, amin. Tipayun mangga urang sami-sami nyangakeun syukur ka Allah nu Maha Gopur. Alhamdulillah ngalangkungan kudot irodah mantena simkuring dina wengi ayeuna bertepatan 4 malam 5 Syawal. Tiasa patepang patepung sareng kadang warga anu aya di Dusun Pahing ngalangkungan pun guru keresana Kang Haji Aang di Pondok Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. 2 dinten nu kalangkung anjeunna nelpon ka simkuring bari suwantena teu ayaan Bang Reza. Ajengan manawi teu aya wagelan abdi moal tiasa hadir ka Kuningan ka Abah Sadi, ka wargina Abah Sadi, manawi tiasa ngabadalan ka ditu
Wengi ayeuna di mana ajengan simkuring harita nuju di telepon nuju di Cianjur Selatan dina acara pangaosan nikahan. Insyaallah jeung teu sabadati ditu wengi 5 simkuring tiasa dikarenakan jadwal kosong. Alhamdulillah ngalangkungan mantena simkuring tiasa petepang-petepung sareng kadang warga dusun Pahing di dieu ngalangkungan ka Haji Aang ku kituna anjeunna nyangakeun bakto salam ka Bapak Maman wabil khusus umum ka kadang warga dusun Pahing ti anjeunna nyangakeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oge pidoana mudah-mudahan mantena enggal disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna selaku imam besar Iqomah Nusantara simkuring dikeresakeun ku Allah ketua Iqomah di Kabupaten Cianjur. Sadayana Kabupaten Cianjur 32 kecamatan. Neme 15 kecamatan anu parantos terbentuk kepengurusan Iqomah. Pidoana ti sadayana. Rupina sakitu mudah-mudahan ieu teu janten tunggul sirungan catang supaan cikolot. Bapak Maman wabil khusus anu dipimaksad Kang Haji Aang torojol Mang Ahmad. Mudah-mudahan ieu teu jadi tunggul sirungan catang supaan. Bantuan atau lain malah kungkul. Bantuan. Tunggul sirungan catang supaan. Mudah-mudahan we ieu ulah nepikakeun jadi mamala wabil khusus kanggo Bapak Maman amin. Mudah-mudahan urang doakeun ku urang ieu jang Muhammad Noval sing dijadikeun ku Allah murangkalih anu soleh dohirna soleh batina amin. Khususna jang Noval putra Bapak Maman umumna putra putri urang sadayana mudah-mudahan dijantenkeun murangkalih anu soleh jeung solihah amin ya robbal alamin. Hadirin ibu bapak ikhwan akhwat rahimakumullah. Eueuh hiji kolot, eueuh hiji bapa, eueuh hiji inung anu boga anakna hayang badegong sadayana inung jeung bapa anakna teh hayang boga anak anu sol. Leres teu? Aya teu urang Pahing di dieu anu anakna hayang baragajul? Aya teu boga anak hayang boga anak nu badegong? Teu aya. Sadayana ge anak teh hayang boga anak anu soleh, betul tidak? Leres teu? Lamun teh mah lamun di daerah Kuningan aya inung aya bapana teh tunggul dirarun catang dirumpak. Teu kari senal batur dipaok, teu kari motor malaweung paok, beak ke ku si eta mah baragajuana teh. Lamun tengah peuting intip ku bapa teh jelema baragajul teh da ngaduana mah kieu teh. Ya Allah, mudah-mudahan anak abdi mah solehkeun ya Allah. Ceuk jelema naon tah? Nah ieu bapa malohok wae. Ningali beungeut tuh. Daerah aja ngan ge di dalam misi teh. Bari ngawangkong atuh. Ceuk jelema baragaju ngaduana mah kieu penting teh ya Allah, anak abdi mah solehkeun ya Allah. Ceuk saha tah? Ceuk jelema baragaju gitu. Apalagi urang bapak ibu urang mah jelema soleh, jelema tukang ibadah tinangtos anak urang hayang jadi anak anu sol. Betul. Leres henteu? Nu mawi kitu jang Noval urang doakeun ku urang mudah-mudahan jang Noval dijantenkeun murangkalih anu soleh dohirna soleh batina, pinter dohirna pinter batina amin ya robbal.
Bapak Maman kalih Ibu Yayat anak urang supaya anak hayang jadi soleh wayahna ku indung jeung bapak nu kudu dilaksanakeun ku indung jeung bapak di mana urang hayang boga anak soleh tilu perkara kudu dilaksanakeun tilu perkara sabaraha hiji cenah lamun urang anak hayang soleh jeung solihah. Nomor kahiji Bapak Mama, nomor kahiji dulur anak urang supaya anak soleh anak urang jadi soleh jeung solihah. Nomor kahiji bil solihatil walidi. Nomor kahiji indung bapana kudu ngeureuyeun soleh ngeureuyeun. Kurang kompak ngeureuyeun sahana teh indung bapakna teh lamun anak urang hayang soleh. Aya paribahasa teng manuk teng anak merak kukuncungan uyah mah tara TSK luhur pasti ka mana ka handap. Jadi indung jeung bapak teh fotokopina anak. Jadi lamun anak urang dulur, anak urang ibu, anak urang bapak hayang soleh jeung solihah, wayahna syarat nomor kahiji indung bapa nabi solihatil walidi, indung bapa ngeureuyeun soleh ngeureuyeun. Insyaallah anakna ge bakal soleh lamun indung bapana ngeureuyeun soleh. Lamun ditamsilkeun mah ibu bapak indung bapak teh lir ibarat loyang. Apa loyang urang dieu? Hah? Naon loyang teh? Hah? Paragi marablau sing bener. Naon loyang teh? Cetakan kue, cetakan bolu eta teh namina teh loyang. Loyang buleud bolu ge loyang pasagi bolu ge loyang penyol bolu ge kumaha saha kumaha loyang naon teh bolu moal kieu malah sok aya nu kieu loyang buleud nah boluna jadi penyol aya malah sajaba penyol teh tutung nih aya nu kitu aya matak inu anak teh indung bapa teh fotokopi anak teh fotokopina indung bapa teh fotokopina anak. Matak lamun urang hayang anak soleh jeung solihah wayahna indung bapana kudu ngeureuyeun soleh. Kamari urang ibu bapak parantos digodog dina sasih Ramadan, tos latihan dina sasih Ramadan, malah disebatkeunana Ramadan teh adalah bulan latihan. Bulan naon cenah? Bulan latihan. Kamari urang latihan hudang ti peuting, betul? Alhamdulillah sadayana sakuningan kamari latihan harudang ti peuting paling telat jam 3 geus harudang sadayana. Alhamdulillah eta mah latihan, eta mah iraha teh kamari nepi ka dugi teu ka dieu piking. Persib dugi ka dieu. Oh aya ka dieu Persib. Oh, Persib mah di mana-mana ning Muhibin nantinya. Oh, di Bogor aya, Kuningan, Bandung oge, komo da di dinya kanangna. Gerapek wah bakat ning kumaha bahna kapiking di mana-mana ngaceblag tulisan. Pokona mah dek eleh dek menang. Nu aing jadi Persib pan gitu. Bakat ning nyaan cintana ka Persib kapiki. Oh sok latihan Persib dara. Nah ingat tipe tinggal ngomong itu kan beda dahar can jamaah teh. Oh sok Persib latihan dara. Oh sok gak ganti si Atep teh nu leutik teh saha teh ning teh.
Si Febri itu geuning apal. Si Febri osok latihan. Wih, tingali si Febri keur latihan, tak gucak gocek, gol. Gucak gocek. Sok bantuan atuh golna sia teh atuh panjang. Uing nu panjangna si teh. Gucak gocek. Geus sabaraha kali tah? 3 tah. Gucak gocek. Barakali 4 ngasupkeun teh saha teh? Si Febri teh keur latihan tah, hebat teh. Sing tarik hebat teh. Can Pati hebat ngagolkeun ge da eta mah keur naon? Keur latihan. Katingali berhasilna Persib latihan hebat, katingali Persib latihanna sukses, tatkala di mana disanghareupeun jeung musuhna bisa ngelehkeun. Asongkeun sanghareupeun jeung Bali. Eleh, kayak gitu ngomong tuh. Berarti latihan Persib kamari teh kakarak alus samet latihan unggul. Can sukses ngelehkeun saha? Musuhna. Alhamdulillah orang Kuningan kamari dulur ngahaja ku Gusti Allah titah latihan hudang ti peuting hudang ti sadayana latihan garugah ti wengi, betul? Katingalina urang dusun Pahing berhasil latihan dina Ramadan kamari dina hudang ti peuting, katingali hasilna di mana panggih jeung sawal ayeuna kahareup. Akhlak Ramadan jam 3 pinah kana bulan Sawal yang akan datang ka ditu. Amin. Biasa dina sasih Ramadan jam 3 gugah, hudang, korepak, hudang. Nalika panggih jeung Sawal jam 3 sing tarik. Panggih jam 3 berarti lamun datang Sawal ka ditu malah tunuh jeung tunuhna teh 11 bulan deui. Eta mah lain tunuh nu kitu mah balas dendam teh mah. Pedah kamari loba kaganggu bulan Ramadan hudang teu peuting nalika panggih jeung Sawal 11 bulan ka ditu teh tunuh we kaberangan jeung kaberangan. Mudah-mudahan latihan urang ibu, latihan urang bapa dina bulan Ramadan sing bisa nyang hareupan 11 bulan yang akan datang. Amin. Latihan kamari dulur dina sasih Ramadan urang minuhan ngamakmurkeun masjid. Alhamdulillah. Masjid dina sasih Ramadan pararinuh sadayana kubar jamaah, betul? Tah akhlak Ramadan latihan dina Ramadan tepakeun pasangkeun dina bulan Sawal jeung 11 bulan yang akan datang biasakeun seperti bulan Ramadan urang ngamakmurkeun masjid. Amin. Jadi masjid Jamina paling mana bah? Oh nu paling itu ceket kantor desa. Subuh tadi masjid dah. Subuh. Sawal ini subuh. Subuh dah. Aya 5 jajar atau 5 siki dijajarkeun. Tu geuningan. 5 siki di eta teh di Masjid Batur atawa di urang? Ayeuna mah da geus anyar keneh latihanana wayahna dulur. Lamun urang hayang anak soleh jeung solihah ngeureuyeuh inung bapana soleh. Ulah kieu sok pinter kodek ka anak. Budak pulatat bentik curug balas nunyuk di bapa. Jang ngaji. Ari bapana mingguan ge tara. Gerapek dek nempel dek ngocorkeun barokah, dek nempelkeun dek ngocorkeun kaalusan ti mana? Jang. Masjid. Ari bapana ciuul we jeung hareupan TV. Dek ngocorkeun barokah ti mana, dek ngocorkeun kasolehan ti mana? Bapana kitu. Mata kelamun anak urang rada bedeg. Bantuan tunggu resep. Lamun anak urang rada badag
lamun anak urang rada teu ngawar eta teh lain-lain tepa ti tatangga lain eta teh tepa ti bapakna teh ngan pedah ngajelma ka anak urang eta teh akhlak bapak akhlak ibu. Ari urang sok ngeunah nyalahkeun saha we ningan. Sok ngeunah nyalahkeun anak ning urang mah. Ari sia bedegong teuing anak saha ari sia budak mereka godag ba. Bari nyabak tarang hohor. Ari bapa, pernah beli teh anak bapa heueuh nya oh ya gitu. Dulur syarat nomor kahiji anak urang hayang soleh, anak urang hayang solihah, wayahna inung bapa nabi solihatil walidi ngeureuh soleh. Sok hasil daripada latihan kami sasih Ramadan, bapakna keureuyeurkeun getol berjamaah ka masjid insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan sok aya nu adan di dia kamari mah keur zaman Covid bangresa geuning di Cianjur ditutup masjid teh digemok masjid teh eta kur zaman masjid digemok jelema riweuh atuh preman riweuh ajengan ibu-ibu pemuda gara-gara masjid dinaon digemok ditutup ayeuna teh geus muka masjid gebrai muka da areueuh teu ecreugna teh ari kamari keur ditutup riweuh ayeuna geus muka eueuh kos nu heueuh ayo meungpeung dibuka deui masjid pinuhan ku urang ku barjamaah insya Allahu akbar, Allahu akbar. Adan kadenge masjid katingali ngaliwat wungkul si eta mah. Aya hiji dua nu kitu. Aya hiji dua jelema nu kitu di dieu. Anu adan teu kapok untung teu punungan. Calangkeung deui nu adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan kadenge masjid katingali ngaliwat teh wungkul sia teh mah teu nyimpang unggal adan teh ngaliwat teh wungkul ka masjid si eta aya nu kitu di dieu saha teh si eta teu disebutin ngaranna da masjid teh ngomong teh ka si eta teh kantos nguping masjid ngomong kantos nguping dacan dengekeun da masjid teh ngomong kieu ka si eta teh tah anu sok ngaliwat hungkul ceuk masjid teh kieu ari si eta amek naon ka aing nya euy tara asup teh kitu ceuk saha teh ceuk masjid amek-amek kunaon ngewa-ngewa kunaon tara nyimpang tara asup ka aing si eta ceuk masjid efek teh tungtungna masjid teh rasakeun sia mun paeh ya gitu ceuk saha teh teu kungsi lila 3 minggu kemudian diijabah doa masjid teh tah host teh naon host teh naon tu ngeunahna di sunat teh kitu teh jadi bahasa teh aya proloh aya anu nganteurkeun ngeunahna teh di sunat mah hos maot jerut turun terekel naik dut tuh gitu hos teh maot teh si eta dimandian ku ajengan bungkus ku saha ku ajengan saha teh Bandungan hos teh maot si eta bungkus ku ajengan mandian ku ajengan gotong ku saha tong ku ajengan wae atuh si teh ayo dibelekesekeun ajengan teh ku budak ngora ngagotong mah
meh gede keneh tanagana digotong pan lumayan teh 50.000 ngagotong mah gotong ku budak ngora tah kuduaan ngagotong saha ngagotong si eta ngagotong si eta teh ceuk nu hareup lain beratnya euy si ieu mah sakitu temalan ku nu tukang teh pan si ieu mah tara ka masjid sakitu tah jelema nu tara ka masjid manalika paehna teh berat sia tadi gotongna teh tak mudah ieu sapekar tarik ieu ya kadengeun mah aku si eta kitu amekeun mah si eta kitu heuh paduli teuing amekeun ge heuh mudah-mudahan ya hasil amari urang latihan masjid jadi makmur ku berjamaah akhlak Ramadan pindah kada bulan Syawal jeung satulina kitu amin paksakeun we digotong tah si eta teh geus nepi we ka pinggir masjid ceuk anu tukang teh euy urang tuna we cenah na terasna si ieu mah sakitu tong dibawa ka jero da keur hirupna ge cadu ka masjid ieu ceuk anu dihareup ulah cenah euy da kagok dibawa ka dieu urang bawa we cenah ka jero pan urang diburuhan 50.000-an da kitu paksakeun we tah dibawa di kieu teh digotong saha teh tah kitu bantuan nepi we tah ditunana teh panghareupna bapak tah di ditu tuh deket Pak Imaran bereng we di tukang tah aya meunang 7 jajar mah dek nyolatan mayit mah da loba pan biasa 25.000-an teh kudu kitu sugannya yang loba masjid berjamaah mah 7 jajar celok we tah ajengan dihareup di ditu tuh di Pak Imaran ngawangkong si eta teh imam ajengan urang hayang panghareupna cenah gitu ngawangkong si eta teh imam teh ulaheun dihareup teh geus maot mah ulaheun hayang manehna we panghareupna teh weuh paedahna nyarios sadayana jadi 3 kurang kompak ini di tukang tah mana suaranya mana weuh paedahna jadi 3 ayeuna jadi 3 ka mana teh ka masjid mah ayeuna keur hirup ieu lain geus maot masing hayang panghareupna ge geus maot mah eueuh paedahna eueuh naonan lamun teh mah jelema teh ka masjid teh dibawa ka masjid moal doraka ieu weuh paedahna geus maot masing hayang panghareupna ge ayeuna jadi 3 kamarana teh amin ladang kamari latihan di bulan Ramadan masjid saya pada mah insyaallah Bapak ngagidigna urang berjamaah ka masjid kasolehan Bapak bakal dianterkeun ku Allah bakal dianterkeun ku Jibril solehna katurunan urang ka anak urang teh teu cukup ku amin teu ngagidig ge subuh berjamaah siap subuh berjamaah insyaallah solehna Bapak ngagidigna Bapak ka masjid ngagidigna Bapak kana tempat pangaosan bakal dikocorkeun bakal dibikeun ku Allah solehna kanu jadi anak urang amin ya robbal alamin jadi Bapak Maman nomor kahijina anak urang hayang soleh jeung solihah wayahna indung jeung Bapak bisolihatil walidi ngeureuy soleh indung bapana da anak mah lain kudu dititah wae anak mah lain kudu dititah naon atuh ajengan ajak gitu ayo urang sok ngeunah bentik curug balas nunyuk capetang balas miwarang jang masjid jang ngaji ari bapana tara dek bijil ti mana dek soleh ti mana anak urang indung bapana teu nyontohan kana kahadean betul tidak matak anak mah teu kudu dititah tatapina di balikan deui teu kudu dititah tatapina di ceuk bapana teh jang hayu urang ka masjid jeung Bapak tungtun ku urang tuna gigireun urang
ger berjamaah salat maghrib beres berjamaah budak teh kaleos tewak teh jangtong wakawi urang diajar wiridan heula urang diajar dikir heula jeung bapa ger dikir sabab dikir diparentah ku Gusti Allah fa iza qadaitumus sholata fazkurullah di mana anjeun urang dusun pahing di mana geus ngalaksanakeun salat nu 5 waktu fazkurullah urang teh kudu zikir ka Gusti Allah zikir ka Gusti setiap parantosol mana zikir teh ajengan seueur kalimah zikir mah subhanallah zikir alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah mangga sadayana setiap pada salat teh zikir heula ceuk bahasa fikih mah wiridan heula tong likum-likum balik aya keneh nu likum-likum geus salat balik aya keneh mana jelemana amit amit geus nu geus mah ti samet ayeuna bapa anak urang supaya soleh ti samet ayeuna ibu anak urang hayang soleh wayahna inung jeung bapana ngeureuyeuh soleh setiap geus salat teh tong likum-likum leos teuing wayahna geus salat teh wiridan geus salat teh wiridan geus salat teh ceuk bahasa Quran mah zikir naon cenah zikir sabaraha hiji ajengan zikir teh sing seueur ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira di mana hei jama-jama anu beriman dikir teh anjeun kasiro sing seueur eta sing kenapa zikir kudu seueur Allah masih nikmat ka urang nu sakitu seueurna teu ka etang mak teu ka etang ibu teu ka etang bapa Allah masih nikmat ka urang dua soca jeung ningalina dua irung jeung ameuna dua ceuli jeung pangdanguna jeung ngeunah da Allah teh mele irung teh ka urang jeung ameuna da ngeunahna boga irung teh lain mancung jeung demesna lain tapi anu ngeunahna eta boga pangambung teh adalah aya naonan aya angseuan aya ngameuna ku panon teu katingali ku panangan teu kacabak ku sampean teu katajong da bisa neguh tarasi jadi gitu kusaha kapanggihna ku irung masing irung mancung gak ari teu ngameu mah teu ngeunah atuh buktikeun tong buktoskeun tong kamari sababaraha bulan nu kaliwat aya nepi ka dieu aya teu usum ka dieu irung teu ngarameu kamari aya ka dieu nepi sugan teh di Cianjur unggul irung teu ngameu letah eueuh rasaan kamari simkuringgit kamari ta 14 dinten 14 hungi ta irung teu ngameu letah weuh rasa da teu ngeunah teu ngeunah rokok nepi ka sebuah rupa dijajarkeun pahang we kabeh ku teu ngeunah padahal irungna mah nagog aya keneh molongo keneh ameuna dicabut ku Allah teu ngeunah Pak matak pantes Allah nyeru matak Allah pantes miwarang ka urang setiap geus salat eling kanu masihan nikmatna zikir heula geus salat teh wiridan heula geus salat teh insya sampai di sing seueur zikir teh Allah masihan dua cepil jeung pangdengena jeung meujeuhna di Allah teh mere ceuli teh nya cing sok cabak ku meujeuhna heuras teuing siga beusi henteu leuleus siga keresek teu da teu kabayang lamun ceuli urang ieu leuleus siga keresek da kumaha dek tubak motor sia teh manyangan kan itu lamun heuras siga beusi da teu kabayang mun ece
bantal teh karohok kemun hayo malika ditu kohok malika dia kohok eta make kerudung eueuh da mun hayo kohok gitu nah sabda ceuli nak heurasi ka beusi ayeuna mah lenturna ieu ti Allah tinggal make we urang teh ku Allah teh la ilaha eueuh pangeran anu bisa mere ceuli siga kieu illallah iwati Gusti Allah mata kurang pantes mata kurang wajar bapak wajar ibu setiap geus salat eling kanu masihanana nyaeta Allah Subhanahu wa taala la ilaha. Jadi sabada salat ibu jeung bapa lamun urang anak hayang soleh, anak urang hayang solihah ibu jeung bapa wayahna cek Allah zikir heula zikir. Cek bahasa fikih mah wirid. Zikir teh seueur tadi kalimahna subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Seueur kalimah zikir mangga nu mana we ku urang setiap geus salat. Ngan cekang jeung Rasul afzolu zikri fa'lam annahu la ilaha kanyahokeun ku anjeun hei urang pahing urang dusun pahing bahwasanya kalimah anu leuwih mulia kalimah zikir nu leuwih afdol adalah kalimah la ilaha salianti la ilaha illallah afdol matak afdolu bahasana teh cekang jeung Rasul lamun cek budak santriat pondok pesantren naon itu al barokah mah segatna afala tafdil afdalu leuwih utama la ilaha illallah teh ari la salianti la ilaha illallah mah utama la ilaha illallah mah leuwih nah cenah ajengan da euceum lah teu ngaji teu masantren naon pangna la ilaha illallah ku Rasul make dileuwih utamakeun nu sejen utama kieu we lah tinggal ka dieu tinggal ka dia Tipati ridho ingat tadi tinggal 5 atau sadaya tinggal ka dia ya caritana ajengan Ahmad sakarat naon cenah dek naon sakarat teh dek maot saha teh keun bae ajengan Ahmad maot keun bae geus waktuna matak naon teh caritana ajengan Ahmad sakarat ece kieu lok bangkong teh napasna geus dina naon geus dina genggerong geus lok-lokan dek naon tah saha teh kadenge we Abah Sadi teh menang beja ti santri ajengan Ahmad teh. Aya telepon ke Abah Sadi da geus seueur nomor HP Abah Sadi di santri ningali ajengan Ahmad geus kan ditelepon ta ku santri. Abah, lagi di mana? Di Kuningan Jakarta. Lagi di Jakarta ini siapa? Saya santri Pak Ajengan Ahmad. Ada apa? Ada apa? Pak Ajengan lagi sakarat, Pak Ajengan Ahmad sakarat, Abah. Si Abah jeung si ibuna lumpat sa keluarga di Jakarta ka Cianjur nyampa ka pondok pesantren Al Makmur Kampung Pasir Kawung RT 01 RW 04 Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur nyampa ka ajengan Ahmad heueuh we keur engkak-engkakan Pak cuk Abah Sadi halo sia kamari teh ngaji di Kuningan di kampung naon teh dusun pahing ayeuna engkak-engkakan karunya teuing kamurang kalihna anu pangageungna teteh urang bantuan karunya ajengan Ahmad ieu keur sakarat bapak dina ceulik katuhuna teteh dina ceulik kencana ayo urang bantuan karunya ieu supaya husnul khotimah ceuk Abah Sadi ditomplokeun kana ceulik ajengan Ahmad alhamdulillah budakna sarwana alhamdulillah batur dek maut ngadon maca naon cing kira-kira pamajikan ajengan Ahmad nganuhunkeun atawa amekeun sing tarik apa di dikiran eta nya
paingan ku Kangjeng Rasul kalimah du leuwih diutamakeun ku Kangjeng Rasul kalimah la ilaha. Buktina survei membuktikan dina nalika sakarat mah alhamdulillah teh teu payu tah. Balikan deui naon cenah? Kurang kompak. Teu payu tah. Sok aya urang di kantos urang dia nu ningali jelema nu sakarat aya hiji dua nu kungsi ningali jelema sakarat aya eta nu sok di wawal kana dua cepilna teh alhamdulillah atawa la ilaha illallah. Duh eta si horeng geuningan paingan Kangjeng Rasul afdalu zikri fa'lam nu leuwih utama kalimat zikir teh la ilaha. Gitu Bapak. Subhanallah teu payu alhamdulillah Allahu akbar nu sok diwawalkeun teh kalimah la ilaha illallah. Nu mawi ibu jeung bapak lamun anak urang hayang soleh anak urang hayang solihah wayahna ti sabat ayeuna paksakeun jadi tilu paksakeun indung jeung bapana wiridan heula indung jeung bapana zikir heula setiap parantos salat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha. Insya Allah kasolehan bapak kasolehan ibu bakal diantarkeun ku Allah bakal diantarkeun ku malak Jibril soleh ka anak urang naon sabab da indung bapana soleh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jelema teh aya 3 tinggal ka dieu jelema teh aya awas ieu nu teu ningali ka dieu hese we newakna ya dan newak ilmu mah rada hese beda jeung newak duit Pak. Newak duit mah rada babari tinggal ka dieu jelema teh aya 3 awam alim arif bisi can katewak kali deui awam alim arif jadi 3 kurang kompak jeung tukang sadayana naon ajengan awam teh bodoh lah naon ajengan alim teh pinter naon ajengan arif teh makrifat. Jadi jalmi teh sadayana ngan 3 bodoh pinter makrifat jadi 3 ngan 3 jalmi nu bodoh aya nu pinter aya nu makrifat aya bodoh pinter makrifat nah sakitu jalmi. Pados rada engal kartos urang make contohnya. Ya caritana ya. Ahmad ya. Mana teh? Ayo. Ya jangan Ahmad ya. Mana? Mana? Oh iya, sahaya teh? Nu make gamis warna berem. Udeng warna bodas banget. Lah ya Ahmad ya. Caritana Ahmad teh ieu teh jelema bodoh. Jelema naon? Saha teh? Oh sok cing tarik atuh teh. Ya Ahmad teh caritana teh jelema bodoh. Jelema naon? Bodoh saha teh? Hiji tah Ahmad. Kadua jadi teh jelema naon? Alim. Naon alim teh? Pinter. Abah Sadi. Wah, Abah Sadi mah jalmi pinter. Sanu pinter teh? Abah Sadi. Ahmad jelema tak gitu. Ahmad bodoh, Bapak Abah Sadi pinter. Katiluna teh jalmi naon? Ma'rifat. Nu ma'rifat teh sahanya. Itu tuh. Satah bahasa tah. Bapak Amung.
Bapak Amung mah jalmi naon? Ma'rifat. Sok bisi poho deui. Ahmad jelema, Abah Sadi jelema, Bapak Amung jalmi. Wah hebat euy. Bodoh, pinter, ma'rifat. Ahmad hari Minggu lari pagi-pagi lari biar sehat. Tengah wuruk di pasantren tengah aja di sekolah lari tah. Poe naon teh? Meh naon cenah? Meh sehat, mata lari di pinggir jalan. Dari tengah jalan bisi katubruk. Mata pinggir jalan lari tah Bu, biar sehat Ahmad. Geus menang 3 kilometer lari na teh tah. Eureun we, da capek. Saha teh? Oh, bener. Liren barang eureun meliuk barang ngaliuk ningali imah 2 tingkat badag imah teh Cuk Ahmad jelema bodoh. Wow, badag teka itu teka dia tiba ngomong gitu unggul. Wow, badag sugan hayang apa sabara miliar beakna teu? Sugan hayang apa saha arsitekna teu? Sugan hayang apa ieu teh nu teu? Tiba ngomong, wow, badag. Leos deui, da malum jelema naon? Saha mah? Heeh hiji. Kadua teh saha tadi teh? Abah Haji Sadi. Jalmi naon teh mah pintar sami hari Minggu tah lari Abah Sadi supaya sehat. Wah pinggir jalan bisa katubruk ke tengah lari we Abah Sadi da sok rada leuleus teh sakapeung sok rada digeleneng ku majikanna. Nah lari we Abah Sadi teh lari. Geus menang 3 kilometer capek Abah Hasadi berhenti. Barang berhenti ngaliuk deui, barang ngaliuk ningali imah 2 tingkat badan. Cek Abah Sadi, wow, badag. Ngan aya leuwihna Abah Sadi mah. Sabara miliarnya oi beakna nyeun imah sagede kieu ieu. Arsitekna ieu urang Bandung, urang Jakarta nya. Kakarak di kampung urang aya imah siga kieu hebat ieu. Aya leuwihna aya. Aya leuwihna ti Ahmad aya. Da jalmi naon Abah Sadi mah. Make hayang apa sabaraha miliar beakna kitu jelema pinter mah saha arsitekna. Jalmi pinter. 2. Katilu saha tadi teh? Bapak Haji Amung mah jalmi naon tadi teh? Ma'rifat sami lari. Pangrasa Bapak Haji Amung lari hari Minggu. Biar jag-jag. Biar tidak leles. Lari hari Minggu pagi-pagi. Geus menang 3 kilometer sami berhenti. Bapak Haji Amung berhenti. Dah capek. Wah sampai ngoprot atuh kesangnya. Luut leet. Barang eureun ngalieu sami ningali imah 2 lantai badag cek Bapak Haji Amung. Wow, badag. Sabara miliarnya oi beakna yo. Saha arsitekna ieu S2, S3, S4 nong ieu. Sanggeus kitu teh Haji Amung mah kieu. Saha nu boga nanya euy hayang wawuh aing jeung nu bogana. Tuh jelema naon mah? Jelema ma'rifat mah sajaba sabaraha miliar beakna arsitekna nu nyieunna saha make hayang wawuh jeung nu boga. Jelema naon tah? Saenggeus hayang wawuh jeung nu bogana nangtung teh Pak Haji Amung dina imah 2 lantai teh. Assalamualaikum. Caneh malan wae teuing bonge teuing jauh gede teuing imahna. Assalamualaikum. Oh ne malan aya mah kadengieun meureun.
Waalaikumsalam ya gitu. Turunin nu gaduh imah 2 lantai badag bang dibuka kan. Pak Haji Amung. Iya bos. Saya. Dari mana itu sampai leet begitu? Saya lari bos. Budak iwat tuh boga imah tuh. Oh bos. Bagus atuh supaya sehat ya. Iya bos. Mampir dulu atuh masuk rumah mampir. Insyaallah bos. Masuk. Asup aja Amung. Duduk. Duduk we diuk teh Haji Amung teh cangkel nang tong wae sia teh. Duduk we Haji Amung. Geus gitu teh, mah. Nih ada Pak Haji nih. Bawa air. Gak lama tuh istri obos. Bawa air. 2 gelas ngan digigireun ditunana teh deui. Oh bebas sultan mah. Dek nyuguhan dihareup dek ibalah tukang ge gae. Bebas sultan mah. Aya 2 gelas tah. Merek Aqua jeung Le Mineral. Ayo cah silahkan. Aji silahkan minum. Ya makasih bos. Cokot Aqua teh. Diminum ada haus mun situ nya. Tadi can nginum. Terima bos ya. Iya silahkan. Alhamdulillah bos. Segar begitu. Itu merek apa? Itu Aqua itu. Tapi ini Aquanya agak beda bos. Agak manis-manis dikit gitu. Boleh nggak bos coba lagi? Silahkan. Ya, coba deui teh. Hausun apa Amung? Haus menges lari jauh. Sim kuring dek naros ka ibu jeung ka bapak jawab sing tadi. Bapak Haji Amung tadi nyuhunkeun Aqua teu. Sing tarik menta Aqua teu. Teu menta Aqua samet ge. Kahideng nu boga imah. Kahideng nu boga nya ari wawuh mah jeung nu boga. Ahmad Dhani menang cai teu. Abah Sadi menang cai teu. Teu menang da teu wawuheun jeung nu boga ningali luar wungkul. Ningali luar Bapak Haji Amung mah saja ningali imahna 2 lantai badag 2 lantai hayang wawuh jeung nu boga si horeng geuningan geus wawuh jeung nu boga mah teu kungsi menta. Terojol cai. Nu mawi dulur mangga setiap pada sholat urang wawuhan nu boga anak urang nu sanyana. Urang mah nu bogana inung bapak majaji. Hakikat nu boga anak urang adalah saha? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kituna urang titipkeun ka anjeunna. Kok kituna urang deketan nu gaduh anak urang. Moal aya nu mintarkeun anak urang, moal aya nu bisa ngabaragajulkeun anak urang, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ku kituna anak urang hayang soleh jeung soleh wayahna ece, wayahna bapak setiap pada salat zikir sanggeus salat. Cek basa fikih mah wiridan sanggeus salat, wiridan sanggeus salat kitu. Corona masih abrag-abragan ogo magana mah nu bogana Allah bebeja kanu gaduh wartos kanu boga langit bebeja kanu boga bumi wartos bebeja kanu boga alam dunia. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha gitu. Ari tos teh Bapak Haji Amung manyun we. Naon cenah? Manyun. Ari obos surti. Mau rokok ya? Enggak, cenah enggak. Enggak usah repotin. Enggak repotin. Biasanya rokok apa? Enggak, saya malu. Enggak, jangan malu-malu. Biasanya rokok apa? Ya kalau ada mah Samsu Refill aja gitu. Ari pengen tegung silila eta mah ini bawa rokok Samsu Refill
Gak lama tuh istrinya sok, baji rokok. Saslop teh merek teh. Lain sabungkus, obos mesti teh ngerakeun obos sabungkus. Saslop teh. Buka ku Haji Bah Haji Amung teh selopana canak sabungkus, buka canak sabatang, buka seuneut. Mantap ya karep atuh aqua herang bening eungeul ku Samsu ngadayagdag. Ngepluk aja Amung nikmat beres we tah sabatang beak kuceskeun we tah aitos mareuman rokok jeung rek nangtung aja mun bari pamit ka si Obos teh bos cenah bade pamit sanes kirang sono ieu teh ngobrol jeung Obos nu puguh mah kirang susuguh we ceuk kitu jeung banyona beak karep nih Haji Amung ke cenah ke heula tong berangkat heula antosan heula. Jadi Obos teh ka kamar. Urawa sarewos jeung Bu Hajina, mah Haji Amung mau pulang katanya tuh. Naon atuh bahana? Nya atuh sakalian meuli channel mah. Sabaraha atuh bapana? Ya 8 juta mah cenah kitu. Amplopan da kitu Obos pan. Ieu nu ngomongna ge Obos. Jadi Obos mah kitu sakali meuli channel teh 8 juta cenah teh. Urang mah meuli channel 8 juta meureun asakar ampogaan mah. Obos mah weuhna naonan 8 juta amplopan deku istrina pasikeun ka Obos ka calakina. Geus kitu gidi keluar jeung jamu. Ya bos bade pamit. Mangga atuh cenah. Sasalaman eta. Barang sasalaman ngagenuk meureun. Naon cenah ieu teh? Henteu ieu mah cenah sakalian meser ieu we channel. Antong cenah entong api-api itu teh. Dikepes-kepes. Cana anto izin ente cana dipaksa tadi mung bawa nya dipaksa-paksa teh ngepesakan Haji Amung cing sim goreng dek naros nyuhunkeun artos teu Haji Amung nya ari wawuh mah jeung nu bogana kitu mung ge dipaksa diwawal ieu ari urang ka beberewekan biwir kosul hayang anak soleh hayang anak solihah ari nyetak jeung soleh jeung solihah nah henteu neumawi kitu ngalangkungan pangaosan nu diimaman ku Bapa Maman dimakmuman ku urang sadaya mudah-mudahan wabil khusus jang Naufal dijantenkeun murangkalih anu soleh ku Allah Subhanahu wa taala. Umum putra-putri urang sadayana oge urang selaku indung jeung bapana dijadikeun ku Allah indung jeung bapa anu soleh nu bisa nyontoan nu bisa jadi contoh anak urang sadayana amin ya robbal. Dan nu hese mah jadi contoh nu hese mah jadi dan nyontoan mah babari atuh betul teu nyontoan mah babari nu hese mah jadi contoh nyontoan tah ieu contona tah ieu contoh babari nyontoan nu hese adalah jadi contoh. Mudah-mudahan urang selaku bapak selaku indung mudah-mudahan ku Allah dijadikeun indung jeung bapak nu jadi contoh keur anak turunan urang sadayana amin ya robbal. Hiji capek teu ibu bapak capek teu ajengan capeun teu keun bae ajengan capeun. Ayo eueuh kanyaah urang dieu mah kajengan teh aing. Boa-boa urang dieu mah kitu we kajengan setempat kieu mah nya. Ada sing nyaraah kajengan teh. Titip sim kuring masih nyaraah kajengan teh. Nyaraah urang dieu kajengan teh. Nyaah naon? Nyaah mere duit. Lain nyaah nu kitu mah atuh meureun. Antepan kajengan teh. Urang doakeun para ajengan di dieu, ajengan satempat simpal yang yuswana ku Allah. Sehat lahir batina. Sabab moal urang bisa ibadah ka Allah, urang moal bisa ngeureueuh nyieun kaalusan lamun tanpa aya para ajengan di ieu kampung. Mudah-mudahan sing urang doakeun sing panjang yuswana. Nomor kahiji teh, nomor kaduana dulur anak urang hayang soleh jeung solihah. Cukup indung bapana ngeureueuh soleh, cukup indung bapana getol ka masjid, getol zikir, getol ibadah. Tidak cukup samat eta dulur anak urang hayang soleh jeung solihah wabil khusus keluarga Bapak Maman. Nomor kaduana bitarbiyati solihati anak urang hayang soleh jeung solihah wawalkeun asupkeun kana lembaga anu alus.
pasantrenkeun sakolahkeun tinggali ka dieu pandangan sim kuring pasantrenkeun sakolahkeun jadi dua tilu anak saha teh anak urang anak batur anak urang hayang soleh jeung solihah sajaba indung bapana ngeureuyeuh soleh teh bitarbiyati solihati anak urang pasantrenkeun sakolahkeun itu bahasana ulah kieu sakola bari masantren tapi kuduna teh kumaha masantren bari sakola naon ajengan hebat tuh kaluan pasantren mah lain ulah sakola kudunya eta ngan ulah ninggalkeun masantren jadi lamun anak urang hayang soleh jeung solihah pasantrenkeun sakolahkeun sakola apa sakola ari sakola dengan hiji kolana dengan sakola-kolana gitu dengan sakola gitu jadi hiji teh kolana teh ari mah santren mah loba kolana teh kasep hei santri santriat seueur kolana ge santri mah di pasantren mah qala Allahu taala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ashab qala sayyidina ali qala wah ratusan kolana ge di mana mah di pasantren mah lamun sakola ngan hiji sakola ngan sakola teh hiji aya di dieu murang kali nu kaluaran SMA aya teu budak keluar SMA balik teh geus lulus SMA balik teh ka imana nyieun SMA nyieun bangunan keur SMA aya teh nu kitu teu kuateun keluaran SMP lulus SMP balik ka imana teu nyieun teu kuateun nyieun SMP teh coba sok anak santri ngaos di Cirebon, ngaos di Banten, ngaos di Sukabumi, 7 tahun, 10 tahun di sana, Sukabumi contoh, balik teh di pasantren, aya nu balik di pasantren mampu nyieun pasantren, aya, nya cirina hebat pasantren teh kitu, mata lamun anak urang hayang soleh jeung solihah, aing teu connect ngaloding gitu aing. Anak urang hayang soleh jeung solihah pasantrenkeun sakolahkeun insyaallah mata tong nyeri hate teuing bapak tong nyeri hate teuing ibu lamun anak urang teu bisa sopan adab tilawat lo jadi indung bapana introspeksi diri heula urang jadi indung jeung bapak eta budak di pasantrenkeun teu eta budak di sakolahkeun teu polotot anak ka indung wajar lamun teu masantren wajar lamun teu sakola da eueuh ilmuan nu mawi mencetak anak urang hayang soleh jeung solihah pasantrenkeun sakolahkeun dua nomor katilu dulu terakhir beda tuh si bapak geus ada unggut-unggutan udah hirup merenannya nomor katiluna anak urang hayang soleh jeung solihah ibu jeung bapak dulur sadayana bidu'a solihati doa sing sae kanu jadi anak nyarios indung nu jadi bapak kau jadi anak sing sae sabab ada bahasa omongan itu adalah doa matak indung jeung bapak dina nalika nyarita kanu jadi anak sing sae ulah kieu budak rada mung ka masjid, budak rada ngedua sakola, keleuweung ngomong teh teu parugu. Sia mah bedegong teuing. Budak rada ngedua ngapalkeun, sia mah bedegong teuing. Hayo bedegong, bakal bedegong teh budak teh. Sabab indungna hayo ngomong bedegong. Bakal bedegong teh anak teh. Di mana anak geus bedegong indung bapak jarianana bakal balik ka indung bapak we. Matak sing sae nyarios kalau jadi anak. Mun budak rada ngedul ngapalkeun sing sae we. Si geulis mah dasar pi ustadaheun gitu. Budak rada mung ka masjid, budak laki budak urang rada ngadul ka masjid sing sae ngomong dasar si
si calon presiden ieu mah gitu. Aduh, badagong, jadi badagong budak. Gitu budak ngedul ke masjid gedul ngaji dasar calon presiden gitu. Tah Bapak Haji Jokowi teh minang didoakeun kitu ku indungna teh. Rada ngedul keur ngaji keur budak ngedul ke masjid gedul ngaji dasar pi presideneun. Jadi ayeuna teh. Saha teh? Pak Haji Jokowi jadi presiden eta teh doa indungna. Matak ibu jeung bapak dina nalika nyarios kalau jadi anak sing naon? Sing sae. Ulah dasar pi balangsakeun, balangsak. Bahaya ngomong balangsak itu berarti jadi belangsak. Aing geus belangsak teh jelema geus belangsak apa teh boga belangko eta teh. Karena teh blaktuk hirupna teh ka ditu. Mun budak ada badagong dasar pi beunghareun gitu nu aralus kaluar teh. Beunghar, pejabat, kiai gitu bahasa teh gerapek. Mudah-mudahan bahasa-bahasa urang nu teu karaksa nu geus sing dihampura ku Allah taala. Ulah nepikakeun jadi hijab anak urang dek naik derajat mulia di hadapan Allah ku sabab urang teu kakontrol bahasa. Mudah-mudahan dihampura omongan cariosan urang anu teu karaksa kurang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sehingga anak urang dijantenkeun ku Allah murangkali anu soleh jeung solihah anu murangkali nu bisa neruskeun agama jeung nagara. Amin ya Allah ya robbal rupina sakitu ti simkuring hapunten nu kasuhun lepatna kabodohan pribadi hapunten simkuring ngawakilan pengresa Kang Haji Aang badal disebut cebudak santri mah ngan lain ari badal istimal mah nya mudah-mudahan we lain badal golat gitunya mudah-mudahan sigana badal bak diminal kul gitu simkuring bakdi kulna Kang Haji Aang mudah-mudahan tapi sanaos kitu ieu ageng hikmah jeung barokah wabil khusus kanggo Bapak Maman mudah-mudahan alit ageungna pengorbanan anjeunna syukur ka Allah tanaga emutan tanaga harta bana geus dikorbankeun ku Bapak Haji Maman demi ngaimaman dina sasakur wengi ayeuna di makmuman kurang sadayana mudah-mudahan sing diganti ku Allah langkung seueur langkung barokah dunia jeung akhiratna sakitu nu tiasa kasangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.